Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah, ya Allah, di mana? Innallaha ma'ana. Allah teh bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Innallaha ma'al muhsinin. Allah bebarengan jeung nyieun hade. Innallaha ma'as sabirin. Allah bebarengan jeung nu sabar. Aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nyieun langit jeung bumi. Geus ka mana moal sieun. Ka mana moal sieun sebab geus boga rasa. Ilmu teh lain disungut tapi kerasa ku qalbu, kerasa ku roh. Yakin darana. Nikmat geus sirup. Udang peting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing. Allahu akbar. Teh sieun ka pocong, teh sieun ka kuntilanak. Ya, tuh mah kos kitu. Aing mah jeung Allah jeung bogana. Awas ya bejakeun beung sia ka Allah. Kuntilanak goblok sia ka aing. Aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah. Tolol sia. Sieun ka kuntilanak. Aduh, panas. Aing teh balik ka raja aing aja pendi. Balik kana ka rajana. Minta pertolongan. Ya Allah, ya Rabbi, pocong gitu kayaknya. Sia pocong aing jeung Allah ya. Ulah sembarangan sia. Langsung indit pocong. Cecil kami ini. Urang dak dileuweung sorangan. Aya bae tah buaya. Di mana sia buaya? Calangap. Aya sia gara calangap. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Ye, Allah na keur bareng jeung aing. Awas sia. Sia bica calangap ge, sia teh Allah. Allah keur barengan jeung aing. Nah, leos ujianana buaya geus. Mau. Bejakeun ku sia. Aya sia ngalalag aing. Awas sia. Goblok. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Sia teh nang nyalangapkeun Allah. Aing teh keur babarengan jeung Allah. Bejakeun sia ku aing ka Allah, ha? Langsung nutup sieun. Sok keur bejakeun. Sok. Ku ari urang coba ka Taman Safari. Turunkan di mobil gua orang Haji Pendi. Set. Pas di Maung dah. Wah, hai. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Hah? Iya makhluk Allah. Aing makhluk Allah. Ku baung dioyak-oyak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dieu tah di kolbu. Jadi urang teh ibadah datang keyakin, puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran orang terhadap Allah. Datang ke mana orang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu renen teh luhur teuing. Dina perebah rezeki baheula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ke Allah bahwa Allah pangeran? Percaya. Eta sia yakin? Eta sia percaya bahwa eta ayat ya Allah? Yakin. Saya ngomong eta Allah, yakin nggak cantang tuh? Percaya? Bener. Percaya nama bener, yakin cantang tuh. Tak gerak. Mulai kurang gua ridet, mulai orang magahan ngaji, trong. Ngaji jeung budak. Kadang gak imah kak ya beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baca habeka nembak sebuah moal ge kita. Ayo baca deh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya lapar kan enggak? Iya.
Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia itu ke warung. Ngautang. Dia maerna kongkolong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkorong Kak. Baca kurang mah ngagidug beta. Mulai guys dah. Diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu. Ulah deuleu kiai geus atuh mapan. Ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana, deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu. Masya Allah, tah kos gitu mulai geus tah geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya ka syariat berarti. Geus mal naik-naik. Satungtungnya nang ngojek coknya Nabi Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat. Geus teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah apa Kanjeng Nabi butuh henteu teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu kos kitu. Mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah. Kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah teu boga keyakinan. Satungtung jelema dagang teu boga keyakinan. Beres tali terboga keyakinan, usaha terboga keyakinan, berarti aduh aing malah mun teu tani atuh teu dahar kadinya kan, aduh atuh aing mun teu dagang atuh teu dahar geus keyakinan. Jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana. Tuh sawah dijadikeun pangeran, pabrik dijadikeun pangeran, PNS bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean. Tak eta teh ngomong geus luhur. Dina syariat mah masalah dagang teh aja orang mah bersyariat nu mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih ana mah qadiriyah ana mah nasabandia ente di mana musiknya ana di sono iya udah ente dagang apa aja tas torekat ngobrolkeun dagang goblok. Ente dagang apa? Anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente anak mah dagang gas. Teka belum gitu ku gas. Nanya ngobrolkeun torekat aja dagang. Nah, kuarikan kos kadar itu. Kula sering biasa kula ditanya, "Kiai torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Yes, aya batur aing mah nanya kasih moal, ditanyain teh hayang urusan kos gitu. Aya batur, kalau situ torekatnya apa? Saya Naksabandia. Guru saya mau sono, mau sip sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang? Lain teu meunang. Encan wayah. Norekat ulah sok dagang, ulah sok tani ulah. Keur mejehna sulukna deka Allah mungprung paeh hirup-hirup. Anta kata hese norekat hese saja lemana. Dijawab babarian ya soalnya kita kalau gak norekat mah kenal Allah. Iya tuh ngomong atuh secepling-cepling apa bari ngomong mata. Iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau gak norekat ya kagak bisa. Udah kita norekat aja mumpung ada kiainya cekan teh. Tah datangkeun kayaki. Set sok kumaha datang kena yakin bahwa setiap buku malandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia je mata kuari mah beurit kuari ngahiji jeung urang beurit baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh kuari mah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang aya beurit urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit engge nyaho cita sia ngalawan urang ngomong mah kos kitu tah pamajikan orang beurit sia nanti ke pemajikan orang sia nu beurit dicalakin cokotan bae beurit sia salagi sarua deui beurit sia apa beurit badak wari teh lambang beurit ngahiji jeung urang kahirupanana geus akur jeung nyana tuh terus tah ieu tah asal boga yakin makan lain disungut di jero hate aing boga keyakinan yakin teh kan tina ilmu heula
bahagia nyaho ke pangeran bah pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugi sok mereka aing nu sok mereka aing teh ayo babarengan jeung aing yakin urang ketika urang nya teh dibeda atuh tinggal urang da Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka jeung Gusti abdi makhluk Gusti acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae acenah atuh abdi nepi bere nyanggakeun sadaya-daya Allah mah maha kawasa ayalah jelema liwat set jelema asli jelema keur cicing bae Mang ieu budak cicing bae nya jeung Mang keur naon keur naon hayang roti tergantung keyakinannya lamun jana keyakinan datang oh iya meureun ti Allah datang roti datang hayang jadi bere dua datang tadinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih nur Mang hayang roti cicing bae hayang geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun tah los jang siap berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanna encan luhur keneh eta masa kitu Mang Mang bangun lapar ya cicing hayang dahar tah roti hayang cicing ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti bae ka babaturan ka disya tang nyalangapkeun calangapkeun bere roti dorong kucai dorong dei darah gedean batur darah gedean dorong deh gede dorong deh tah coba kan saya sedang bentangan alhamdulillah rabbil alamin itu bisa keur nyoba keyakinan datang ke mana ieu ternyata orang kana lamun urang nyakin geus tinggi jasa dihuapan ku batur ulah hese nu gering bapak urang batang ada harta bohong para rakyat malah mun teu dahar geus bahaya ieu mah geus dawet adagan mana mak ieu yang geus daek dahar heuh sajeun bubur coba bieu bubur oh coba Pak calangapkeun eta aya rezkian keneh mah dicalangapkeun bapak urang calangapkeun sah inuman seprit mana seprit manya nu gering seprit jang aing iya nu gering itu aing mah kudu seprit tuh eta aya kana rezkian mah kajeun kuku mah dicalangapkeun bae sat rezekina datang ka mana Allah nu ngatur urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya kana rezkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna tah tinggal urang keyakinanna heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge boga keyakinan kos kitu dihuapan urang urang boga keyakinan geus dewe ka Allah cek majikan Kak ieu pokona cicing Kak barang balik cicing longo ka jokos kieu Kak emang ngaji naon di ditu Kak jadi kos kieu Kak ieu cek majikan aing sieun tinggalkeun wae goblok mana ditinggalkeun aing pae sorangan majikan lah teritoel ku Allah sebab janana yakinna lalagaan nyana lalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pamajikan coba pamajikan ka aing ngaladenan tah teu atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pamajikan lamun urang tawakal ka pamajikan salah coba pamajikan aing ngaladenan aing teu salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae seueur indit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pamajikan ge engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilong jadi kos kieu emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturanna tadakeun oh ngaji torekat bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu dicalangapkeun minuman beres deh ngeunah teu ka ba mun aya mah daging kotor
sial iya pulang pilih segala terjadi waduh rekat tak punya milih harus gitu atuh ayo rekat aku pameran nanti Allah nu datang aja dan aku mati Allah karak. Nah tapi lamunnya anak geus bener-bener sesuai jeung petunjukna engke ge moal katahan ka jeung kumaha ge sebab aing tenang jasa boro-boro babarengan jeung Allah nu boga anak kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal ieu bahasa tukang karung karena itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi enggak abah norekat sekarang so karung mau dikemanain bah udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah kan salah ilmuwan mah udah bakar muka mana apa mau muka Allah aja sapoe dua poe jangan kuat ya kan seminggu bah ini gimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan itu ilmuwan bahkan kos gitu mepet baiknya nami lu balik iya dua ilmuwan bahkan lagi aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing oke pan Allah mah gaib justru aing teh endeup ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu bahagia Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu da dabelan Allah ieu mah kakara caritaan doang Allah teh Rahman Allah teh Rahim aing mah hayang kana karasa bahwa Allah teh Rahman Allah teh keuna karasa ka jantung aing Rahim Allah teh keuna karasa ka jantung aing coba aing mah hayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi keuna karasa ku diri aing ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah geus leuweungan disengseurekeun ku batuk yang kerjeng Allah iya dihina kuat basen dah salib dah siang aing kerjeng Allah iya lamun terus dah secara spesifik dah diantara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah mungkin ditarurutan kudu teu ngaji cilaka aredan kabeh aredan ieu tan mantak ieu dicuptek lantaran ieu besi kieu padahal mah encan guguru salah mantak jelema ngaku torekat kayawan encan guguru kajen kukumage atau gugurna teu anggeus dideule langkah-langkahna dideule zikir-zikirna encan komo hajunya ngaijazahkeun zikir mah encan salah fitnah kajen kukumage zikirna lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan torekat zikir biasa bae lamun nya mengatasnamakan torekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedengkeun kanyawan ku ahli nama lain tah maka kajen kukumage tain cilakana kuari teh geus nyamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid sugan teh mursid naon atuh sabodo sia Haji Mursid mah tah ieu haji kuari barang jadi ahli no haji torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda ilah Asmaul Husna walillahul asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-cara anak bisi ditaliturkeun dan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa beda jelema ibadah geus boga rasa kemelang kapimplan teuing jeung beurang bakal akur bae nilai jelema nu di dieu makhluk Allah nah adapun urusan mulyana hiji inna akramakum indallahi atqakum selain anu takwa teu dianggap jelema mulia kajen teuing bupati gubernur presiden sugih saadab-adabnyana sadunya pangsugihna satungtung teu takwa teu dianggap jelema mulia sebab zat Allah inna akramakum indallahi atqakum nu pangmulia mah nu takwa lain sugih pan di mata urang anu sugih nu mulia nu gagah nu mulia asal boga mobil bagus horenganan menang sabulan dicokot deui ku dewan sial katipu urang
walillahul asmaul husna fad'uhu biha wa dzaril ladzina yulhiduna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Yordan, Petra di negara Arab, ieu teh Madani Sholih kuarige reruntuhan ieu ditinggal kaum Kangjeng Nabi Sholeh aya lamun urang ka negara Arab kemudian urang terus ka Wadil Qura mengarah ka Syria ka ditu. Nah ieu lamun belok kiri ka dinya aya gunung disebut eta teh Madani Sholeh. Ta eta teh kota perekonomian di zaman Kangjeng Nabi Sholeh kaum Samud. Urang nyebrang ka ditu ka Yordania, di dinya teh aya Petra. Asup urang ke jero. Pemahat urut naon kitu pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Sholeh. Urang lalakona jauh mungkin 2 atau 3 kilo urang lempang terus datang ke jero. Eta teh ditinggal urut kaum Kangjeng Nabi Sholeh alaihi salam. Kula bisa nyaritakeun Petra lantaran kamari kula ka Yordan ketika ndeka Israel. Kemudian ku Gusti Allah teu meunangeun dibere impian anu menurut takbiran teh diulah kahirna lantaran didinya bakal aya sapoe deui sapoe keneh maka ulinlah 2 poe keneh maka kaditulah ka Petra di samping ziarah ka para nabi ziarah ka para sahabat di Yordan aya 3.000 sahabat di Yordan ya ningalilah ka Petra kaditu ieu lah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Sholeh kabayang takuan kos kitu Petra ieu nu kurang dicaritakeun cekam Kangjeng Nabi Sholeh wahai kaum hati-hati ieu onta teh antep sakadaek jeung sakahayangnyana ulah diganggu sebab lain sa onta-ontana ngabogaan makna anu dahsyat luar biasa diganggu diharu-biru ieu bakal acak-acakan negara hayang tentrem hayang lalugina ieu negara awas ieu onta antep eta kaistimewaan onta teh di negara Arab teh aya hiji sumur caina luar biasa gedena jeung lobana eta cai dipake kabutuh ku masyarakat tetapi kaistimewaan eta onta sapoe nyana menta jang nginum nyana engke sapoe jang masyarakat ke sapoe jang nginum nyana ke sapoe jang masyarakat diaturlah ku Kangjeng Nabi Sholeh kehebatan eta onta ketika nyana nginum kana sumur eta model ka modelanana cai deuk sakumaha bae ge diserot ku nyana beak nyana mah muncan beak moal ngangkat hulu diserot eta cai beak cai akur jeung beak napas ya tah hudangnya na dideuleu ku kabehan cai sacek cek aja tapi kebutuhan masyarakat tentang onta teh andai kata masyarakat ngabutuhkeun nginum ceusus teh tinggal meret bae di mana kahayang peret moal beak-beak masyarakat teh misalna aya 1.000 misalna aya 10.000 misalna aya 100.000 eta onta ngahaneng bae diperet bae moal beak-beak tah wah atuh masyarakat teh antri meret cai susu urang mah teu bisa meret onta susu onta mah meret nu di imah bae geus diperet diinum diperet dia datang ke budak leutik ge mareret sorangan jeung nurut eta mah onta teh di mana geus nginum cai susu eta timbullah kesegeran awak lantaran di dinya teh aya seluruh rasa
cai susu nu aya di ontak Kangjeng Nabi Saleh marasa nu aya di alam dunia aya kabeh dirinya. Mun nyaritakeun amis aya amisan, mun nyaritakeun hasem aya hasepan, mun nyaritakeun pahit aya pahitan, mun nyaritakeun ketir aya ketiran, mun nyaritakeun berbagai rasa aya kabeh dirinya. Masya Allah. Pohara tamah cai susu pohara. Jeung andai kata boga penyakit tinggal diniatan bae. Boga penyakit mah nginum cai eta seger. Boga penyakit darah tinggi nginum cai susu eta cager. Boga penyakit darah tinggi gula nginum cai eta cager. Pokoknya mah boga kolesterol cager. Aki-aki nu ieu nangis ngelentuk bae tawadu. Nginum cai eta teu cager-cager jeger bae. Oh, hati aki bangsa modal ke Haji Pendi kos gitu antri kau. Waduh, bos jalan ger. Jadi kan jadi ngeunaheun. Geus masyarakatnya budak. Geus eta onta, antap. Wah, teu kudu Kanjeng Nabi Saleh ku ari mah. Lantaran karasa ku masyarakat. Kamangpaatan onta teh penyakit-penyakit calalager. Nu baroga maksud naon bae. Ieu dagang ieu kurang maju yo. Lah, pokoknya mah orang minta ka Gusti Allah melalui cai onta perat di niatan dagang yang baju. Wow, dagang maju. Eta cai osot, cai susu par eta. Lain lalagan atuh kuari mah nu dakwah teh lain Kangjeng Nabi Saleh masyarakat sorangan. Weuy dulur, teu kurang kumaha deui. Berarti bener Kangjeng Nabi Saleh teh nabi jeung rasul. Yuk, urang nuturkeun. Hiji-hiji kuari mulai mengikuti Kangjeng Nabi Saleh alaihis nauhidkeun ka Gusti Allah perhari-perharina anu maca 2 kalimat syahadat teh lain lalagaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sholihan Rasulullah. Bah jelema berduyun-duyun arasuk Islam bungah Kangjeng Nabi Saleh. Horenganan penggede-penggede nagara mah neul ngagelokna masyarakat ka Kangjeng Nabi Saleh teh hasud. Kabeneran saat eta nu jadi pamimpin nagara teh horeng cewek. Nu jadi pamarentahna nu jadi rajana saat teh dinastina kebenaran awewe ngaranna Malka. Nyi Malka. Nya nangis harengeseun jasa deuleu masyarakat ngagelok ka Kangjeng Nabi Saleh. Geus kakerawat bae. Sia. Kumaha carana supaya masyarakat ulah nurut kasih Saleh. Mulai kajero keluar raja tersebut keluar kajero tehnya namanya ngancara bantuan-bantuan kanu gaib perjurigannya selalu kumaha carana supaya masyarakat ulah nuturkeun si Saleh. Aing teu satuju jasa lamun aing kuari ditaringgalkeun. Padahal Kangjeng Nabi Saleh mang dakwah teh ngan sakadar dina agama. Urusan negara mah pek bae tuturkeun itu ibu negara. Nu penting akur jeung aturan-aturan syariat. Kangjeng Nabi Saleh teh hayangeun jadi raja. Kangjeng Nabi Saleh teh hayangeun jadi menteri. Kangjeng Nabi Saleh teh hayangeun jadi gubernur. Hayang sote masyarakat nuturkeun aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pek nu jadi raja nama sahabat. Gitulah Kangjeng Nabi Saleh. Wah, istimewa. Numantak Kangjeng Nabi Saleh wal quru ij'alakum khulafa min ba'di 'ad. Sing araling maraneh kabeh ketika Allah ngajadikeun ka anjeun sebagai khalifah. Anjeun teh dijadikeun pengurus ku Gusti Allah min ba'di 'ad sabada kaum 'ad. Disebut kaum Samud nu aya di Yordania anu mayoritas kaum-kaum nabati termasuk nu aya di Saudi Arabia.
Kangjeng Nabi Saleh sing inget aranjeun teh dijadikeun ku Gusti Allah sebagai khalifah, urus ya kaayaan dunia, kaayaan negara. Tuh lautan urus, hasil kemanfaatan lautan teh jang masyarakat. Tuh kebon leuweung itu teh urus hasil-hasil dina leuweung, dina kehutanan eta teh jang masyarakat. Tuh pegunungan-pegunungan urus hasil lajang masyarakat, kelola kabeh naon bae hasil bumi sebab anjeun dijadikeun khalifah. Hek urus. Bahkan keistimewaan kangjeng kaum kangjeng Nabi Samud teh wa bawwa'akum fil ard tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Gusti Allah dicicingkeun kaum kangjeng Nabi Samud teh di negara, terutama dua negara nu berdekatan di Yordan, kedua sungu di Arabia. Nah eta teh nu hiji pusat pemerintahan yakni Yordania, nu hiji pusat kota perekonomian ialah Madani Soleh. Nah Gusti Allah dicicingkeun adam ayam tattakhiduna min suhuliha qusura, keistimewaan kaum kangjeng Nabi Soleh teh tanah-tanah datarna bisa dijieun istana, dijarian istana kumaneh tanah kumanehanana tanah-tanah anu datar teh dibuat sedemikian rupa sakahayangnya lantaran subur anu luar biasa. Bata dijarieunan lain bata sagegede bata mek, lain bata cisoka buleude batana teh. Urang kuari maneangan bata gede cara zaman Belanda bae kamari ieu hese jasa kuari mah bata dijengkalan kurang sajengkal kurang. Kabelah dieuna leutik jasa angel kersil jasa. Bata teh kuari mah kos kara itu tah kamari ieu keur kula rada leutik keneh mah bata teh gua lalade jasa jeung diapung-apungkeun ge ku budak ka handap teh henteu beulah eta bata aslak berarti. Kuari mah betak kena angin bae ge barulah sorangan. Barang kahujanan ngahiji jeung taneuh. Itu bata kuari. Aduh masyaallah. Hebat kuari bata. Daya tanah-tanah darat tadi jeunan gedong dirapih-rapih kumanehanana, ditata sedemikian rupa, dijieun mere kunyana perumahan Puri Jaya. Belah ditu Cikupa perumahan Citra, belah ditu dijieun BSD, belah ditu dijieun deui Gading Serpong, belah dituna deui Reples, belah dituna deui kitu Kelapa Gading, ka dituna deui Gading sia, macam-macam perumahan nu datar-datar tadi je geus puguh di bangsa di naon kitu ngaranna di pahumaan geus teu kudu di urug deui di sawah-sawah ge di daerah-daerah nu datar mah dijieun gedong-gedong. Iyalah umat kangjeng Nabi Soleh nu disebut kaum Samud, tattakhizuna min suhuliha qusura, dijieun perumahan gedung-gedung istana di tanah-tanah anu datar. Wa tanhitunal jibala buyuta, lantaran di timur tengah makapan pegunungan bosak panggil urang lamun nyaba ka Mesir datang urang teh kitu ulah naik pesawat, urang naik bus, urang ka Yordan, urang ti Mesir, sapanjang Mesir ti Aqabah terus gunung. Ndu ka Mesir teh gunung mah terus, urang teh bagian lain gunung bae, kaler kidul gunung. Mantek cek pikiran kula di lembur urang mah tanah sameter gede permasalahkeun tah anu ngamasalahkeun tanah oper habak ka Mesir ka ditu. Tanah ablag-ablagan di itu di gunung di tanah datar dititah jana ku raja di ditu los, ai sia daek maka ditu los. Tok nyeun imas ya sadaekna di dinya. Wah, gunung, Masya Allah. Wah, eta di Mesir teh. Urang leuk hayang datang ka kota Mesir teh. Gunung.
Jordania subur tapi gunung. Yaman pegunungan. Diberi keistimewaan kaum Samud ku Gusti Allah wa tanhitunal jibala buyuta, bisa pandai memahat ngabobok gunung-gunung dibobok kunyana dijieunkeun tempat tinggal imah. Peruntukanana imah anu datar dujieun tina batu bata ditumpuk cara imah urang istana kuari urang perhotelan urang eta teh jang fisoib dina waktu panas. Gunung-gunung dibobok kunyana eta teh peruntukanana fisyita'i dina waktu rendeng. Lantaran urang mah negara tropis teu kahartikan di negara tropis mah kos urang kos kieu sebab panas teu sabaraha panas tiris teu sabaraha tiris. Urang mah geus di sorga bae kos sorga nu mantak orang Belanda, orang Inggris, orang Jerman, orang Amerika raresepeun ge ka urang lantaran panas sedang tiris sedang hayangeun gasanyana. Gila negara tropis. Tapi lamun urang nyaritakeun di Amerika aya teu kapanggih-panggih panon poe genep bulan, teu kapanggih panon poe. Aya nu panjang beurang teh 18 jam, ke kapanggih jeung peuting hanya 4 jam. Beurang panjang aya nu kapanggih peuting 18 jam, beurang hanya 4 jam. Aya nu teu kapanggih-panggih jeung beurang, di kutub mah peuting bae genep bulan. Engke teu kapanggih-panggih jeung peuting beurang bae genep bulan. Nu mantak kamari didiskusikeun secara internasional, seluruh penggede agama dibahas tentang salatna nu aya di Amerika ketika aya panjang peuting. Salatna jeung puasana dibahas tentang negara anu panon poe kumaha eta. Seperti dikutubakan teu muncul panon poe geus anggeus dibahas padahal geus dipuat ku Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, tinggal dibuka bae kitabna ku urang geus anggeus kabeh ge. Nu tinggalin saya tika-tika acan. Tinggal dibuka bae kitab. Ih cenah kitu bisa macana atuh sia teu mondok gimana? Salah saha. Teu mondok macan koran malulu di sorga engke bahasana bahasa Arab. Di sorga bangke teh urang bahasana Arab bangsa naam jeung olah teh kapake. Kuari ge urang kudu belajar bae. Namun urang ditanya, "Sia lapar?" "Naam." Gitu. Dahar atuh, "Naam." Geus beres dahar mayarnya la. Waya dahar naam, waya mayar la. Ialah keistimewaan kaum Kangjeng Nabi Soleh disebut kaum Samud. Gunung-gunung teh dibobok kumanehanana dijieunkeun tempat tinggal. Lamun urang kuari ka Madani Soleh ka ditu. Nah, bakal aya engke ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud. Aya gunung dininya berupa gedung. Belah ditu ka aya deui gunung. Aya nu panjang dijieun kunyana, dipahat kunyana, rupana jadi rupa siga imah. Padahal gunung. Masya Allah. Kabelah dia nanya lain mahatan gunung bae, bongkahan dibawa kunyana ka imah. Anak incuna terus ditah mahatan dijieunkeun patung-patung laletik. Bukan jeung Nabi Soleh dicarang geus ulah sok nyeunan patung teh, ieu mah cenah mengenang kaum-kaum nu baheula, mengenang bapa moyang urang mah jak kuari geus ibadahna ge ka Gusti Allah ngan ieu mah hanya mengenang. Ulah cek Kangjeng Nabi Soleh. Tetep bae nya nyeunan saeutik laletik, sesa-sesana dijieun cincin kunyana. Masya Allah, orang ayati dituna. Kuari dijieun cincin bongkahan ti Aceh Sungai Dare. Dijieun kuari bacan segala, Batu Garut segala. Di Banten, ti Cirebon, ti Jawa Tengah aya batu, eta teh batu anu geus teu bisa disorot tapi warnana loba pancawarna. Lamun urang karangkas betung dirinya aya deui kali maja. Teman cek nyebutnya kalimanya hanya urang mah maja bae atuh.
Iya lain lalagaan di Indonesia dijieunna nuturkeun kaum samud. Kangjeng Nabi soleh dakwah dulur atuh kuari mamaningan pakai ibadah ulah pakai nyieunnan patung jeung ulah pakai nyieunnan cincin. Ndekna naonan atuh kuari mah kaganggu boro-boro masyarakat biasa ustad ge mantas tahajud kieu bae. Beres nyanang ke tipe tinggi deh sorot di kieu kunyana dibebenjokeun kudu lelempangan di jero cincin nyana ge seri sorangan geus ngeplok cekna ieu lumayan digosok deui kunyana terus di kieu deui waduh seterna timbul cek deui mantep jasa ya lain maca Quran neulean batu tengah peuting blon teh coba eta tetapi kapan ieu teh eta tadina mah henteu kok ngagelok jadi kos kitu sih maha kawasa Allah maha sagala-galana Gusti Allah da kamari ieu mah henteu kok ngagelok kitu nang Gusti Allah aya fenomena naon sih cek Gusti Allah idza aradallahu bi 'abdin syarran ahlaka ma lahu fitini wal labin wa idza aradallahu bi 'abdin syarran khudira lahu fil labin wattini hatta iya bener di mana Allah dek ngaharapkeun ka hamba diharapkeun ku Gusti Allah dikersakeun goreng bakal dirusak ku Gusti Allah hartana dijadikeun tin dijadikeun labin dijadikeun kaheureyan sehingga manehanana teh anu tanah produktif dijual tanah produktif dirusak tanah produktif ku manehanana dialih fungsikeun nu tadina produktif sawah ngahasilkeun pare kuari dibangun kunyana sawah nu ituna dijieunkeun tin wallabin kemudian dibangunkeun jang perumahan-perumahan iyalah ku Allah dek dirusak jangka waktuna mungkin setahun 2 tahun 10 tahun 30 tahun ujungna bakal dirusak ku Gusti Allah kaheureyan bakal ditimbul-timbulkeun ku Gusti Allah geus mah perumahan-perumahan di tanah nu datarna dijieun gedung-gedung lain gedung nu laletik ti mimiti gedung nu leutik datang ka nu rada gede datang ka nu gede datang ka nu bertingkat fungsina ge geus lain lalagaan ti mimiti jang tempat tinggal kebutuhan sehari-hari kabelah dituna jang memewahan kabelah dituna deui jang hiburan geus puguh dijieun penginapan kuari apartemen perhotelan kabelah dituna di hotel teh eta teh jang bebanggaan jang kitu lalazatan ngeunaan berbagai hiburan aya di hotel mah kuari urang lamun asup ka hotel lain sakadar sare lain sakadar dahar lain sakadar nginum di dinya deuk aya hayang naon bae ge aya di hotel masyaallah karim ente bosen kuari mah awewe anu di tanah air Cianjur geus diasaan Karawang geus diasaan Bandung geus diasaan coba hayang nyaho kuari urang hayang nyaho ka urang Bali kos kumaha diasaan ku urang coba hayang Madura aya kabeh stok di Indonesia coba saja urang hayang urang Pandeglang aya urang Lampung Ambalaya kuari urang hayang ka luar negeri coba urang hayang ngalengkah urang pesen urang Thailand urang pesen urang Korea Ambalaya di hotel urang pesen kuari mah urang bule leuwih Ambalaya hayang urang Belanda hayang urang Inggris hayang urang Amerika nu bule urang New Zealand dan lain sebagainya Ambalaya di hotel cenah urang Arab banteu urang Arab urang Arab Ambalaya di Indonesia urang Pakistan urang India ulah kena orang Arab urang di dieu ka ditu ka Arab ka Baitullah ibadah haju di ditu ari ibadah kabeh sarua nu tolol mah tolol leuwih tolol tibatan urang diboking ka Indonesia masyaallah karim aya kabeh di hotel aya urang mana kiai cenah ieu mah bosen ka jelema-jelema nu biasa mah hayang urang negro bae nu hideung ka huntu-huntun aya Masya Allah ialah negara orang negara nu mayoritas Islam
dibaca kurang Al-Quranul Karim Bupati naga maca Quran mayoritas lah di urang mah Gubernur naga maca Quran malah dikompetisikan di musabakohkeun Al-Quranul Karim nu menang dibawa ka Saudi Arabia ditampilkan secara internasional adu kekuatan baca Quran jeung Irak jeung Iran jeung Turki jeung berbagai negara Indonesia kadang menang kadang eleh itu ngaranna ge ku musabakoh ieu tapi kebobrokan di jerona ternyata seperti eta judi di Indonesia kelas internasional perzinahan di Indonesia kelas internasional nu matak orang luar negeri betah di Indonesia fasilitas naon bae aya di Indonesia saat anu tanggung jawab karusakan etang ke di akhirat deleukeun sia bupati mun teu dipanggang sia ke di akhirat deleukeun sia menteri sia bakalna dicacang-cacang ke di akhirat deleukeun sia gubernur disate sia di ditu sebab sia teu berjuang kiai ngan sakadar ngomong di panggung jeung di pangajian eta mah supaya lepas tanggung jawab abe di akhirat pan sia Ki Uci di kiai-kiai ku batur emang sia teu dakwah tanyakeun Haji Makmun yeay ayo geus ngomong tah negor ka bupati negor ka gubernur negor ka presiden ngan bisa ngasakieu atuh da kumaha deui atuh dia teu bisa ka ditu nyeun kekuatan FPI ge nyeun kekuatan sakitu membleh kumaha aing tapi ayo bae terus atuh didenge jeung teu didenge urusanna kumaha nyana tapi ternyata ngan sakadar asup ka ceuli ieu kaluar ka ceuli ieu asup ka ceuli ieu kaluar ceuli ieu nyana ngarobrol di itu kiai sadaek-daek bae ngomongnya atuh mah negara negara Islam geus bae antepkeun lah nyana-nyana urang nya keuna sacablakna sungut kiai ieu emang aing teh nyaho sia ngomong kitu aing nyaho jeuy cek kira aing teh nyaho meureunnan sadaek deus sia ngomongkeun aing hayo nggih aing mah jamualna naon sebab aing mah teu boga kakuatan naon engke sia dihudangkeun ti kubur ngabring ke ka mahsad halo bupati dadah hei kiai teh ka mana sorga dong bupati ke mana wallahu alam ayo sia ngadu jeung aing kuari aing eleh engke sia je aing mah yakinkeun sia ka neraka ja ye pan sombong amat sekali-sekali aing sombong lah geus sia mah teu disombongan ke kos kitu lamun sia cicing di dinya ngarasa aman bae cilaka sia bupati cilaka sia gubernur cilaka sia pemerintah minimal ngarasa salah sia sanggeus ngadege kiai-kiai anu dakwah minimal ngarasa salah minimal lamun sia ngarasa bener jeung ngarasa aman deleukeun sia iya emang sabah udah ucapan Gusti Allah baca ku sia atuh ieu cenah teu kaburu yang maca koran bae tita kusaha sia maca koran ye parang sana nah cekang yang Nabi Soleh ti Gusti Allah sing areling maraneh kabeh ketika mana dijadikan pengurus pilar di muka bumi titah diurus kamangpatan balikeun jang masyarakat jeung masyarakat teh supaya tentrem ibadah ka Gusti Allah ditetepkeun dicicingkeun ku Gusti Allah di muka bumi tanah nu datarna dijieun gedung dijieun istana tanahan pegununganana dijieun imah-imah jang paranti manehanana berteduh ketika tariris fadhkuru ala Allah sing areling maraneh kabeh kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah kurang kumaha atuh kanikmatan ti Gusti Allah ku ari mah hasil bumi nu sakitu poharana tuh lauk di lautan sakitu poharana tuh hutan di hutan sakitu poharana tuh kaayaan di negara sakitu poharana hasil bumina pegunungan-pegunungan anu tatadina kadelna tandus kuari bisa dipahat bisa dijadikeun imah tinggal kurang kumaha kanikmatan ti Gusti Allah sing inget kana kanikmatan ti Gusti Allah awas wala ta'sau fil ardi mufsidin ulah sok ngarusak maneh di muka bumi
melalui maksiat tina maksiat percaya ke aturan Allah, bumi bakal dirusak, hutan disalahgunakeun, lautan disalahgunakeun, gunung disalahgunakeun, berbagai fasilitas nu aya eta teh aja ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah bertakarrub. Allah nyeun gunung teh jang paranti takarrub ka Gusti Allah. Allah nyeun hutan jang paranti takarrub ka Gusti Allah. Allah nyeun laut jang paranti takarrub ka Gusti Allah. Lantaran ieu nu aya di awak urang teh seluruh organ-organ ngajak takarrub ka Gusti Allah. Tinggal fokuskeun bae ku ari mah urang ka Gusti Allah. Ieu mah pamere Allah, di embung-embung aya Allah mere mah aya, di hayang-hayang ketika Allah teu mere mah teu aya. Nu penting urang jadikeun satu sarana untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitulah kaum Kangjeng Nabi Soleh disebut kaum Samud. Gunung-gunung dipahatan, bongkahan-bongkahanna dibawa ka imah, dimodif kunyana sakahayangnyana, dijieun momobilan, dijieun kukudaan, dijieun ontan, dijieun gagajahan, dijieun berbagai hewan, kabla dituna dijieun bongkahan-bongkahan patung-patung laletik, kemudian dijieun cincin nu manta ketika orang ka Iran ka ditu ka Yordan, beuh eta cincin di Iran mambalaya. Kok sampah bae di Iran mah eta teh mutiara teh nu masjid Sidina Husain, Masya Allah, urang mah boga virus hiji ge digosokan teu eureun-eureun barang datang ka Iran virus segede tihang. Tungtung nama di dieu ge nu marake virus nu barang jengkula diasup-asupkeun ka jero kantong. Kukula ditanya kunaon diasupkeun, izin ka tihang ceknya mah. Urang boga hiji ge di kieu-kieu bae horeng di dieu jadi tihang. Itu keneh bangsa rubi, itu keneh bangsa berbagai perhiasan-perhiasan, kristal, lampuna di luhur sing kerlip kristal, tidak berbagai warna, nu putih, nu hejo, nu beureum, indah jasa. Geus urang hese jaritakeunana masjid di Iran mah Masjid Sidina Husain, Masjid Ali Murtado, dan masjid-masjid lain indahna luar biasa. Meureun ku loba eta teh hasil-hasil naon kitu ngaranna di pegunungan taneuh-taneuh teh menghasilkeun gos kitu. Dibuatlah kunyana minimal memeh jang batur teh jang di nagarana sorangan. Ya Allah ya Rabbi, eta nulul lampu urang pohara jasa. Kos kitulah di Iran, kitu kene di Yordan. Urang lamun ningali ka Petra, tinggal tercengang na bae, ya Allah ya Rabbi. Iyalah pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Soleh, kaum Samud baheula luar biasa. Ketika orang lewat pertengahan, aya di dinya tah belah kiri belah kanan aya patung-patung. Ieu patung Uzza Manat, aya merekan di handapna Uzza Manat laleutik. Aya di ditu nu ngabaris 7 patung di sisi. Kukula ditanya nanya, ari ieu naon ieu? Ieu tempat ibadah, cek nyana tempat ibadah kaum Samud belah kiri tah. Memeh mengkol ka dieu di Petra, terus lurus aya di dieu belah kiri. Di dieu aya batu-batu paranti diuk. Ieu di dieu aya patung-patung. Ieulah cek nyana tempat ibadah kaum Samud baheula. Ya Allah, terus datang ke jero ka ditu. Urang tinggal naon napas panjang bepohara amat, ieu gunung dipahat tepikeun ka jadi indah luar biasa. Encan nu di Madani Soleh di ditu. Di Hijir. Engke aya kota Hijir, eta teh kota Hijir ngaranna. Nah, nu bakal engke aya dina Al-Qur'an aya suratul Hijri. Eta teh nyaritakeun kaum Kangjeng Nabi Soleh kaum Samud. Hijri, kota Hijir, nu kuari disebut Madani Soleh. Ieu gunung-gunung dimodif kunyana dipahat jadi sebuah bangunan sakahayangnya indahna luar biasa. Kos kitulah kanikmatan ti Gusti Allah kade cakaum Kangjeng Nabi Soleh sing ara inget kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah ulah sok dirarusak. Nah ieu mulai kaum Kangjeng Nabi Soleh teh iman ka Kangjeng Nabi Soleh, iman ka Gusti Allah. Kuari teh geus leuwih ti 50% nu iman ka Kangjeng Nabi Soleh nu tadina teh dipercaya kuari dipercaya
bunga amarwata suta Kangjeng Nabi soleh teh selalu unjukan ka Gusti Allah ternyata horenganan pamimpin jeung penggede ngemu di jero hatena Raja awewe Raja Malki didinya teh nyieun hasud sing hade soleh teh ulah sok di nabi-nabi ulah sok di rasul-rasul eta mah nya ngaluarekeun onta tina batu eta mah sakadar sihir tiba heula ge urang nyaho bahwa tukang sihir teh jararago ko haju ngagarelok wari tetep lantaran kamangpatan onta terasa ku masyarakat aya naon-naon onta perat inum geus indahna luar biasa masyaallah. Lamun urang ningali di Yordan dekat Kangjeng Nabi Syuaib belah kanan aya gunung di luhur aya seperti guha di gunung pas pegunungan anu luhur jasa eta si guha parantisa ieu peninggalan kaum Samud baheula ditek-trek ku nyana gunung masyaallah pas dek datang ka kuburan anak belok kanan aya deui gunung di dinya belah kanan keneh dihandap seperti guha tapi aya tihangan gitu beuh ieu pemahat kaum Kangjeng Nabi Samud ditinggal nama si aya keneh ya Allah ya Rabbi nah iyalah kaum Kangjeng Nabi Samud kabelah dieuna terus kunyana diukir nu mantap cek Kangjeng Nabi mun Allah dek ngeresakeun goreng ka hiji hamba bakalna harta dirusak dimodif dijieun ka heureuyan dibangunkeun kunyana sisa-sisana kunyana dijieun ka heureuyan geus bah lalagaan dibuatlah momobilan dibuatlah hehewanan dan lain sebagainya patung-patung dibuatlah cincin dan lain sebagainya iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Soleh alaihis dokter kuari mah teh jualan obat doang belah dieu etalasena obat belah dieu cincin kitu kene berbagai etalase di Bandung di Jakarta di kota-kota besar nu tatadina nyana dagang elektronik geus mah radio geus mah HP belah dieu etalase na eta kene belah dieu mah diganti ku cincin wabe malah urang lamun dekat Cikupa tah di dinya di sisi jalan aya tukang baso di dinya tukang baso di sisina tukang cincin engke mah kebel-kebel ge baso dicampuran cincin ngagelo paroho anu tadina maraca sholawat kuari ngagosokan cincin nu tadina maca Quran kuari ngagosokan cincin anu geus beralih ke percincinan loba tina supir kuari dagang cincin tina pemborong jadi dagang cincin kuari macem-macem cincin kabeh terus diulik nang saha eta kitu jakamari mah teh kok bisa bregresep nang Gusti Allah ndek naik ke naon ndek nurun ke naon iyalah Gusti Allah tetapi isyarah ilal majnun ieu teh kana edan kuring mulai edan geus mulai edan geus kararieu bae kamari mah ieu ngan 2 juta tapi ngadenge kuari mah cenah 10 juta dek nanaonan atuh ngahayal kos kitu bejana cenah di batur mah kos kieu teh geus 20 juta amal dijual ku aing 10 juta ngadagoan 20 juta ai dahar mah ngahutang bae ka warung lain teh edan naon coba eta edan ngaranna nganaikeun harganya nurunkeun harganya encan dijual ku nyana ai dahar ngahutang tolol edan eta kos karari itu oh jelema leutik cincin loba jasa gede bongkok ya Allah ya Rabb Masya Allah nah iya dek dirusak setik batu teh hiji perkara anu hina lantaran aya nage di gunung aya nage di tanah hina tapi ku Gusti Allah ketika dibukakeun jadi mulia
barang hina jadi mulia, digosok jadi herang, jadi mahal hargana, jadi herang. Eta teh isyarah atuh batu bae nu tadina di gunung tadina di taneuh diangkat, dimodif di herangan jadi herang. Kunaon ai batu di herangan, ai hate teh di herangan? Hate herangan. Kunaon sih urang jadi cinta dunia, kunaon sih urang jadi babarengan bae jeung makhluk hate teh, kunaon urang resep jasa kana kaheureyan ieu akibat teu herang hate. Ibadah ku ibadahna tapi ria mah terus bae, ujub aya terus bae, takabur terus bae, pelit terus bae, teu herang hate. Mantak naon daripada ngaherangan batu mending ngaherangan ieu atuh. Kumaha cenah kiai carana? Belah dada urang, cokot hatena. Usah bisa bodar sih di dinya. Ngaherangan hate mah kudu anu bisa atuh, lantaran batu gedeg di herangan kudu nu bisa. Ngaherangan batu zaman kamari ieu macan zaman batu kapan angel jasa kaherang lantaran nyokot awi hideung di kitu-kitu sabulan can herang keneh bae. Belah dieuna mah ke kararas di kitu-kitu tetep can herang keneh bae. Kuari mah babari jasa. Weng, weng, weng. Beres, lugan, langsung. Hah, cokot, kuari mah. Iya, asahan 5.000. Nah, ieu mah batuna batu anu empuk, ulah make serubuk inten, geus bae cukup eta mah 1.000 2.000. Ieu mah tuas ieu mah batuna menang make serubuk inten. Set. Sapoe 2 poe 3 poe nu kamari mah tamat Quran saminggu kuarin teh. Kuarin teh geus kikiran bae tuh. Asal ngarumpul bae tuh, leuleun nu aing, nu aing. Teu ustad teu kiai, kararieu bae kabehan. Cing dari kagagu. Lain teh edan sina aon eta. Ngarana edan mental teh terus gitu teh. Ya Allah ya Rabbi, barang nu hina dibuka ku Allah, dimodif herang jadi mulia. Isyarah urang oge atuh turunan nabi lain, turunan wali lain. Anggaplah urang batu bangkong lah. Nah, dicoba tuh ku urang herangan diri urang. Kumaha carana ngaherangan? Fokuskeun hate urang ka Allah. Mulai tanya awak urang, awak sia ti mana? Ti Allah. Endeu ka mana? Endeu ka Allah. Ieu urang memeh ka Allah asli, kuari urang ka Allah. Mangga. Ketika ngadenge suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haringkuk, pancen ada ka Allah. Teu nya, udah atuh sia. Aya ka Allah mah. Kan orang ngasehatan aku orang keur di mobil nilai jam 12 gadenge suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, gandeng dobrak azan. Tanya awak sini ke mana? Deuk Allah. Eta panggilan Allah. Eta panggilan Allah amun endeu ka Allah eureun. Neangan restoran. Lainangan masjid jangan restoran blon. Neangan masjid. Nu ngeunaheun eureun. Tanya awak urang, endeu ka mana? Endeu ka Allah. Ridho teu ridho bakal ka Allah bae. Sadar teu sadar bakal ka Allah bae. Daripada engke ku Allah dicarekan, mending ku ari fokuskeun ka Allah. Lamun geus difokuskeun ka Allah, ketika Allah marentah ka urang pandeu ka Allah, ieu parentah Allah, siap urang. Ieu nu mantak henteu ka Allah lantaran can dinasehatan awak urang, deu ka mana? Nu mantak ibadah masing hade kudu okos cara caritaan Imam Ghazali ketika ieu jelema endeu ka Mekah ditanya ku urang Aisyah eta tas jang naon? Jang ka Mekah. Ari eta sia beli baju jangka mana? Jangka Mekah ke Baitullah. Hari eta seragaman jangka Mekah. Aisyah teh meuli lauk gabusieum jangka mana? Jangka Mekah. Wah, jangka Mekah, guys. Hari eta meuli sapatu jangka Mekah.
Emang ka Mekah butuh sepatu lalu omong. Mana yang di Mekah pakai sepatu. Lecet sih ya, aja nanya lecet nanya. Kabeh jang ka Mekah. Mimiti tas jang ka Mekah, baju jang ka Mekah, sepatu jang ka Mekah. Bebelian segala obat-obatan deh jang ka Mekah. Hiji fokuskeun Mekah. Ketika diberangkatkan orang diazanan teu kudu ngomong kabehan ge nyaho itu diazanan deuk ka Mekah nyahoeun kabehan ge masyarakat ge nyahoeun dianterkeun ku ari ka Pondok Gede deuk ka marana tak nganterkeun nu ka Mekah nyahoeun kabeh ketika datang ke Pondok Gede batur baralik nyana ngadadahan sok diararimah bae nya deuk ka mana emang deuk ka Mekah sanggup ninggalkan anak pemajikan imah harta banda kurang dia deka Mekah deka Allah pan boga anak letik serahkeun ka Allah anta sahibu fis safari wa antal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi wal ashab ifadna wa iyahum min kulli afatin wa atin abdi nyerahkeun ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya abdi ti Gusti itu du Gusti abdi deka Gusti mangga kumaha Gusti bae deka Mekah Pohara eta Imam Ghazali lamun geus ngabahas kos kitu. Abdi da ka Mekah. Teu nyaah ka anak, nyaah ngan abdi hayang ka panggih jeung Gusti. Teu nyaah eta ka eneng. Eneng nyaah. Tapi abdi hayang ka Mekah. Itu mobil Avanza. Anyar pan, jeun teuing aya anak nu ngurus. Zahirna secara batin aya Gusti. Emang da ka mana ka Mekah hayang ka panggih jeung Allah, kabeh ka Mekah. Sanggup ninggalkeun imah. Pamajikan, anak, incu, emeng ditinggalkan kunya. Geus puguh mobil, boga ruko ditinggalkan. Dek ka mana ieu? Ka Mekah, ka Allah. Tah ibadah teh ya, kudu kos kitu. Kudu kos kitu urang kieu di lembur ge dek ka mana? Ka Allah. Nu mantak lantaran diniatan dek ka Mekah, datang ka Mekah lagi hayang gegeran ka Masjidil Haram ka Baitullah. Begitu derazan kadenge rarasaan ngeunaheun jasa. Ngirasain ke perasaan lantaran naon diniatan dek ka Allah datang ke Baitullah di putaran emang maksudnya ge dek muteran Baitullah hakikatna dek ka Allah ketika nyala balik ke hotel ngomong ke babaturan anak bisi aing hee sudangkeun ka masjidnya bisi tinggalin emang diniatanna dek ka Allah ketika azan ngomong Allahu Akbar nyana di jalan keneh lumpat tak kunaon emang dek ka Allah fokus ke Allah kabeh niatanna dek ka Allah atuh batak naon di dieu ge sarua bae Allah mah ini Mekah emang Allah di Mekah lain eta mah hanya lambang doang tah mah atuh Allah mah di mana bae aya mantak naon ku ari di niatan ka Allah nah urang ku ari menghadapi bulan Rajab isuk tanggal hijina menurut hisab qot'i fokuskeun dek ka mana sia Allah isuk aya parentah salat naon puasa sunah dek siap beneran siap bener dek ka mana ka Allah pan loba dahar di masih moal aing moal di dahar satungtung teu kadeulean mah aing tau kos budak angon kos kitu aya babaturan mah henteu babaturan bae dah tolol budak angon eta kos kitu lantaran gula mah baheula ngahiji jeung budak angon nyaho dia lamun nyalimpet biasa dahar heula galet beret siap puasa pas gitu budak angon masuk nangkon udah dibujur kebo calana diporosotkeun tolol tuh budak angon aing nyaho jasa ke budak angon ngajeun ku kumaha kitu belah pokona mah meureun kiai kitu ulah loba omong sia iya tah lamun urang isukan titah puasa nah lamun teu puasa budak angon eta lamun cenah itu mah kiai budak angon mah geus pokona nah ieu urang fokuskeun Allah ieu aya instruksi puasa sunah ka Allah laksanakeun sabaraha poe cenah kiai lobana aya puasa Rajab ulah loba-loba ulah sabulan ulah cukup 27 poe ulah sabulan besi tasabuh jeung Ramadan 27 poe aduh cenah kiai asana teu kuat ulah lamun teu kuat ulah 20 asana 20 ge cenah kumaha rantahan karyawan 10 lah asana cenah 10 ge teu kuat cenah kieu 3 atuh sia mah lah 3
Asalnya itu tilu ge teu kuat sapoe. Asalna cenah sapoe ge teu kuat cenah kuat siapa emang henteu maksud. Teu maksud maksud nu mahal ge maksud ka Allah. Sok sanajan urang teu norekat seperti nu norekat eta kan ngageserkeun rasa tina syariat kuari fokus ka Allah. Celi dek dikaallahkeun mata, dikaallahkeun irung, dikaallahkeun sungut, dikaallahkeun leungeun, beuteung kabeh, kubul suhu, dubur kubul suhu dek dikaallahkeun kabeh. Nu mantak geus janji beat ngaranna abdi siap dek ka Allah. Lantaran janji beat dihareupeun guru, maka nyana kajeun kuku mage di mana bae situasi kuat dek ka Allah. Diberelah wiridna zikir jeung aturan-aturan anak dek ka Allah, fokuskeun dek ka Allah. Mantak naon urang ge fokuskeun we dek ka Allah. Nah, puasana 27 poe di akhirat aya kali. Eta kali katempo ku Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi Mi'raj. Bih, caina. Leuwih amis rasana tibatan madu, leuwih seungit tibatan minyak misik, leuwih herang tibatan salju. Ngeplok indah jasa takali. Kangjeng Nabi naros ke malaikat Jibril, liman hadza ya Jibril, yang sae tasi caina. Cek malaikat Jibril, liman soma Rajab, yang jelema nu puasa di bulan Rajab. Masya Allah, cek Kangjeng Nabi, mun umat kula haju bulan Rajab paruasa meureun ngarinum eta. Cek Kangjeng Nabi, wahai segenap umat kaula nu aya di Cikupa, di Bojong, di Belaraja, ai Cilongok mah geus teu kudu dicaritakeun tah mah. Geus leuwih ti heula. Wayahna wahai umat-umat kaula, kula lantaran geus pernah neuleuh bahkan pernah nyicipan kana cai bangawan eta teh diperuntukkeun jang nu puasa poe di bulan Rajab. Puasa sapoe bae ge bakal ngasaan kobo nu 2 poe 3 poe geus ganjaranna geus dicaritakeun di pengajian-pengajian anu geus kaliwat. Nah, masa sih teu kabita keneh bae kos kitu? Mun geus teu kabita keneh bae geus sama budak angon ge angonna deui teh geus. Angon teh mah. Ieu tah, ya Allah ya Rabbi. Puasana babari bae aya hayang kuat mah urang sahur engke peuting 3:30. Geus sahur anu seubeuh sahurna, nginum 2 muk lek 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 lek. Geus beres terus azan subuh milu, salat berjamaah subuh, gegeraan bae manta subuh ka imah ngarikuk hees hudang-hudang 2:30. Teu tilu geus. Langsung ngalawudu, bandi malawudu, terus ngalawudu salat dohor, tas salat dohor kan moal kebal asar. Jadi rapet dohor jeung asar. Ngeunaheun kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakarak wiridan dan astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Asar. Nah. Langsung sholat asar. Allahu Akbar. Beres sholat asar didinya di ngaringkuk. Hudang jam 1:30. Mulai ke dapur. Rujak. Kak Haji, rujak mah geus aya, pan osok ngopi, kopi okoh. Aya anu ngiriman susu anak, susu naon coklat jeun. Ya Allah, ya Rabbi. Kak Haji, itu anak anu cikal ngiriman kolak. Loba, bawa ka di kabeh, anak ulah bere. Ieu mah sareng ngaluhan Firaun ieu. Aduh, puasa teh lain ngalegitkeun nafsu, endahan ngadatang ke nafsu. Syariat mah kitu bae.
di syariat mah kitu bae kajen kuku mah udag-udagana kitu bae sebab teu boga maksud. Padahal mah aya dina thariqah mah kapan aya syahadat, aya salat, aya zakat, aya puasa, aya haji dipraktekkeun dina thariqah mah lain cara syariat. Munggah haji syariat mah kudu ka Baitullah, dina thariqah mah munggah haji teh di awak urang sorangan, awak urang teh Masjidil Haram cek Imam Ghazali, cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Awak urang teh Masjidil Haram, Baitullah na teh qalbu. Lamun urang ke Mekah teh ndek jadi tamu Allah ka Baitullah atuh mantak naon gelokeun ruh urang, pikiran urang, mata golbu urang ka qalbu, jadikeunlah urang tamu Allah kos kitu toreko. Ndek ngageserkeun perasaan urang teh kuari kerja di tamu Allah, izin atuh ka Allah. Di Mekah teh loba larangan sing hade lantaran ieu teh tanah haram. Naon bedana ketika urang jadi tamu Allah? Ketika urang ihram loba nu diharam-haramkeun nu tadina halal ge, urang kuari niatan ihram di jero hate urang. Loba paharaman-paharaman. Ngagelokeun kos kitu thariqah teh. Aya zikir mah babari bo, aya ngariung illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah. Ngaji kok gandeng amat illallah. Cauna gede. Illallah. Ai ngariung dudu susah mah tilok kitu nya illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin amin amin. Sallallahu alaihi alhamdulillah. Kapan cepet amat lah susah berkata. Manya norekat kos kitu. Eta keur carita panjang ta dongengna heulanan. Eta jeung naon? Syahadat. Lamun urang dina syariat mah cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Abdi nyaksian abdi nguningakeun bahwa teh aya pangeran wajib disembah angin Allah. Jeung abdi nyaksian yen Kangjeng Nabi teh utusan Allah. Irahasia nyaksianana. Irahasia nyaksianana. Hayo. Heuh nya. Atuh bohong berarti. Dioper ka thariqah supaya karasa syahadah urang teh supaya datang kana ainul yakin tina ilmu yakin kana ainul yakin engke datang ka hakul yakin. Urang lamun nyaritakeun abdi nyaksian bahwa Gusti Allah teh pangeran karasa sia nyaksian Gusti Allah pangeran beneran bener bohong sia teu bohong. Nah geus kasaksian ku hate aing. Di mana? Geus karasa Allah pangeran. Di mana karasana? Mata hate aing geus neuleuh ka Gusti Allah. Allah neuleukeun ka aing, aing neuleuh ka Gusti Allah. Bohong sia, urusan bohong urusan aing jeung Allah. Sia mah sia bae. Syahadat sia pake, aing mah syahadat aing. Aing menyaksian bahwa Gusti Allah pangeran karasa aing neuleuh sebab deuleu aing mah hiji deuleu mata, dua deuleu ceuli, tilu deuleu rasa, opat deuleu pagawean. Aing geus boga rasa, deuleu rasa aing. Aing teh hadir Gusti Allah di mana? Di Baitullah di jero hate. Sebab aing mah tatadina geus ihram. Jadi tamu Allah ka Baitullah aya di jero hate aing. Allah hadirlah Allah. Ketika Allah nyaritakeun diteropong ku aing cak Allah seluruh hate umat pangbagusna hate kakasih aing Kangjeng Nabi aing. Tah aing teh nurutan eta nu mantak aing geus katempo ku Gusti Allah di deuleuh hate aing ku Gusti Allah di hate aing aya Avanza. Tah kan aya Mio di hate aing teh tah di dieu teh aya Scoopy pamere gubernurna kuring ngandang. Tuh kan aya macam-macam aya jabatan aya naon isin amat ketika Allah neuleuh ka hate di jero hate aya neko-neko. Aing micenan eta diihramkeunlah aing jadi tamu Allah. Maka ketika jadi tamu Allah aya larangan-laranganna dipiceun ku aing laranganna. Ketika Allah nempueun ka hate aing di jero hate aing aya Allah doang. Aing keur jadi tamu Allah. Karasa ku aing teh hamba Allah neuleuh ka Allah sebagai pangeran. Pangeran neuleuhkeun ka aing disebut wusul ilallah. Karasa syahadat aing lain syahadat sia. Syahadat sia bohong.
sebab siapa syahadat ngan disungut doang abdi nyaksian can karasa ku sia saksi sia tapi aing mah geus karasa aing nyaksian daya pangeran iwati Allah karasa ku aing beda ahli thariqah mun geus usul ilallah mah komo kabelah ditun leuleungan lah nah ngagelokeun eta kumaha ti awal heula fokuskeun ka Gusti Allah aing deuk ka Allah kajian ku kumaha ge ketika dahar niatan deuk ka Allah aing ye jang kekuatan ibadah ketika nginum lamun encan bisa ngurangan seubeuh masalah asal niatan deuk ka Allah aing nginum deuk ka Allah sebeukeun sebab aing butuh tanaga aing deuk ka es deuk di ka Allahkeun make baju deuk di ka Allahkeun naon bae di ka Allahkeun sebab geus beat di hareupeun guru abdi beat siap deuk ka Allah moal ka sisi moal ka gigir na eta ngaranna thariqah mokuskeun diri deuk ka Allah eta nu kamakapan kos gitu kuari aya jelema ngabimbing jamaah haji aja deuk ka mana Mekah jeung sa itu anak buah loba jasa pun teu dibimbing mah kumaha teu rek ka Mekah rek ngabimbing rek ngabimbing maksudnya di Mekah kumaha lumayan kan ai ke Mekah mah engke ditu umroh bolak-balik saurang teh kapan sabenerna mah eta teh cukup bae ngan 5 real 6 real ku aing dipatok 20 real sakali umroh lamun 7 kali umroh kali 20 real sabaraha henteu rek ka Allah deuk ka real ngababet sia hujanan lain aing ye Imam Ghazali anu ngomong ye bisi sia marah ka aing ke aing diteluh ku sia Haji, deuk ka mana? Deuk ka Allah. Maksudnya deuk naon? Deuk ibadah haji. Atuh sorangan bae. Ieu lamun teu dibimbing kumaha? Maksudnya deuk ka bimbing hajina. Ya, ngabimbing hajina beusih salah. Aya ye nu neuk milu ti rombongan sejen ka Mang Haji. Atuh lain rombongan mah teu bisa. Pan cenah deuk ka bimbing. Kieu nafan. Lain deuk ka Allah, tama kos kitu. Lain deuk ka Allah tama. Haji kumaha ieu? Hajina kena tamatu kabeh. Maksudna geuna bayar dam. Ente ieu mah jak kiai, ieu mah ustad pan deuk iprod ulah di iprod geus teu bisa. Geus tamatu bae hese, iprod bae hese. Iya, tepatnya nama kiai deuk iprod ulah rombongan aing mah kudu tamatu bae. Geus, mendingan meuli embe bae, meuli embe. Ulah make jeung iprod, pokona mah geus lah hese. Ya atunya nama boga ilmu ja kiai. Lah kiai 3 kiai ulah. Kunaon sih Mang Haji diulah? Udah mah. Bego model. Itu rahasia perusahaan sih. Usah macam-macam. Mau jamaah sabaraha? Aya sih 100 mah. Jadi lamun tamatu saurangna embe hiji sabaraha duit? Mahal embe dihitung mah. Emang diurang gitu. Mahal sabaraha duit? 1.500 real. Bus. Udah. Ayo guys satu. Wes urang 1.500 real. Dibelikan 500 real. Jadi untungnya hiji sabaraha? Mah aja dia ke mana sih? Dia ke Mekah. Cak Allah, bohong sia, kadabda sia. Dia ke Mekah sia. Dia kata imbe sia mah. Tuh, Imam Ghazali geus ngamukos itu pantah. Nu mandak pemimpin haji lamun teu bisa ikhlasna delekeun. Kurang kumaha tuh di Ciamis tuh di Tasik nu mimpin haji acur kabeh. Sebab lain deuk Allah. Di Tangerang moal kudu dibejakeun ku aing jawaraus ya ge ka hulu-huluna bener teu? Si eta ambalayah teu boga imah-imah acan. Kunaon emang tatadina lain rek ka Baitullah dekat tai embe. Ye cek nyanon dekat tai embe teh ontak leuwih parah. Hayo sia demantak teu diberkahkeun ku Gusti Allah tuh urang nyaho tuh di Balaraja tuh di Serang tuh di Pandeglang kuari reruntuhan tinggal puing-puingna doang. Cenah teu boga imah-imah acan jauh kebal cenah di Mekah nama. Ji emang kerina kemana? Wow nya memukim di dituna. Kan atuh kuari teu boga imah-imah acan pan deuk ka Baitullah lain ka Baitullah tai onta. Ambalaya. Tah kudu okos urang lembur deuk ka mana? Ka Allah, ka Baitullah. Ka mana? Ka Baitullah. Baitullahna bebeneran Baitullah. Tapi anu ngabimbing sawareh mah teu teu bae. Ieu mah nu sawarehna. Deuk ka mana ya? Ngabimbing supaya balener ibadah hajina. Horenganan lain ngabimbing peperet, Pak.
Berarti kan eta ibadah teh kos kitu tah. Urang ge sarua ku ari. Sada ka mana? Ka Allah. Kok mampir di partai Golkar sih ulah lo bohong. Bohong. Tah eta deuk ka Allah na bohong, make mampir heula di Golkar. Katimpah Golkar sia. Golkar runtuh sia kababet ujianna. Ih cenah kula mah di Golkar di PDI kagadil sia. Ayo sia. Awas ya. Ye, kalau macam lain di PDI di mana? Di bulan bintang. Hahaha. Sia di lag-lag bulan sia kajian hukum. Ku garaha sia bulan. Hidung sia kajian hukum. Ai deuk ka Allah ulah mumpar mampir tah ibarat da kos jelema deuk ka Baitullah. Lamun aya nu mumpar mampir ka embela ka ontalah ka anu lah eta lain deuk ka Allah nya nama. Iya orang dekat Allah ketika mampir di Golkar, di PDI, di organisasi dan dekat Allah enggak cilaka. Jago tinggal jago ilmu, hebat tinggal hebat. Baik jamul jawame di kumis, samsiah di bulu bitis. Ambo budak pohara amat. Bomo alfiah mata di bulu irung. Jago ngajina usul fikih dan lain alat dan sebagainya. Tapi kok kemampaatana we dicabut ku Gusti Allah teu rek ka aing teh jelema teh. Tereka aing mah rek mulia, rek dunia dan lain sebagainya cabut ku Gusti Allah. Percis kos ngabimbing jamaah haji dekat tai embe. Geus kuari mah lamun aya pembimbing, halo embe. Sia tampili bisa sia. Ya aing mah cenah teu kuki uci ka aing bae sia nyedekna. Goblok meureunana. Siapa bae. Ya Allah, kula keur ngaibaratkeun bahasa Hujjatul Islam Imam Ghazali kos kitulah supaya kaharti Imam Ghazali nyontohan ka urang seperti gitulah deuk ka Mekahna ka Baitullah apa lain kanyahoan ku kabehan ketika berangkat kabehan nyahoan situ mah lain deuk ka Mekah deuk naon dagang nyahoan ka Baitul situ mah deuk ka Mekah beneran deuk ka Mekahna naon kitu anak kotoknya dijual ku nyana ai masyarakat anak kotok dijual ai depak meuli mobil ngipas nyana pan ironi. Budak nyana ngarokok di Samsu dan lain sebagainya. Orang lembur, anak kotok ciak. Nini, kue tadi dijualan. Dekat mana? Pakai ke Mekah. Ambo, emang gua dijualan? Hiwal ti anak kotok. Mana bae tu jual? Hok, jeung ndogan deui. Nini blon. Dari sini ini sarwana. Tah, ieu saputerna kanyahoan. Lamun jelema deuk ka Mekah beneran iya lain deuk dagang iya mah deuk neangan keuntungan iya tanyaoan mata hate urang dibere cerdas ku Gusti Allah maksud jelema ka Mekah teh nyaho si A si B si C nyaho kitu keneh mata hate masyarakat ketika memandang kiai si ieu mah ikhlas si ieu mah henteu si mah deuk ka Allah si mah lain si mah nyaho ulah dikira teh nyahoeun nu mantak kiai ulama radolor goblok berenang terek ngaji dia terek ngaji di goblok ngaji atuh ka aing kan jauh ngaji kan deket henteu mata hatena nyahoeun sia mah lain rek mawa aing ka Allah lain sia mah hayang disasalamanan ame sasalamanan aya duitan mun duit sia tiap nanya ya sia mah maca khotbah teh kan hayang dibayar manya kiai maca khotbah hayang dibayar Jumaah bae maca khotbah hayang dibayar tek salamet gitu tak kiai. Iku galedek mesti beneran. Atuh kadanan jadi wali atuh ikhlas atuh didinya jang salatnya anak. Anu marenta salat Jumat teh saha Gusti Allah. Kok ai teu dibayar bae baca khotbah teh Jumat pan bloon ade tama bloon bin tolol bin goblok bin naon deui tak silsilahna ka ditu. Kan masyarakatnya hoen kiai eta mah lain deuk ka Allah emang kana khutbahna ge kudu dibere duit bae nyahoeun teu kudu ditanya eta mah contoh doang Imam Ghazali teu kudu ditanya masyarakat nyaho sia deuk ka mana ka Mekah sia deuk ka mana ka Mekah sia bakal dagang sia deuk ka mana eta mukimin di dituna ge mukim di dituna dagang teman neangan kauntungan nyahoeun masyarakat sakapal rejeug tiket akur pisa akur maksud beda gitu keneh kitabna mah dibawa gede aja pendek jeung mau kitab didiukan ku nya kitabna teh maksud nu beda sia ka Allah sia setengah Allah sia lain sia nah ieu mah keur carita
kaum Kangjeng Nabi Shaleh wa tanhitunal jibala tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhitunal jibala buyuta titah areling kadibat Allah ulah ngarusak di muka bumi yu isuk urang babarengan puasa Rajab urang ka Allah keun fokuskeun 27 poe dek puasa mun masih kene hayang lewatkeun sebulan lewat 3 hiji 3 2 3 3 3 4 3 5 di situ dah geus teu boga pagawean mendingan puasa tinggal penggede kaum Kangjeng Nabi Shaleh nu dirajaan ku awewe mulai nyeun husad hasud nyana haredangan lantaran mayoritas kaum kuari ngagelok iman ka Kangjeng Nabi Shaleh rasana ditinggalkeun para inohong penggede jeung kerajaan berikut raja di kerajaan anak nu mantaknya ngomong kieu qolal malaul ladzina istakbaru min qaumi wallahu a'lam bissawab.